Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pangajaran dinten ayeuna masih di pangajaran 5 nyaeta hirup bersih tur sehat. Mangga dibuka bukuna di halaman 54 perkawis ngalengkepan kalimah. Sareng nyieun kalimah di halaman 58. Ayo urang sami-sami diajar. Nah, di halaman 54 hayu urang sami-sami diajar ngalengkepan kalimah. Nomor kahiji nyaeta ngepel. Kalimahna Agus keur titik-titik lante buruan imah. Agus sedang titik-titik lantai halaman rumah. Jadi yang kalimah ngepel itu dipindahkeun ka kotak anu dihandap. Nomor kaduana nyaeta sasapu atau menyapu. Kalimahna atau kalimatnya Rina jeung Yadi keur titik-titik ruangan kelas. Rina dan Yadi sedang titik-titik ruangan kelas. Kata sasapu atau kecap sasapu dipindahkeun ka kotak anu dihandap. Nah, Ustazah tos nyontokeun 2 kalimah. Ayeuna hidup sadaya turutan contoh ku Ustazah tos didamel di nomor 3 sampai 5. Nah, ayeuna urang ngerjakeun atau latihan nyieun kalimah. Nomor kahiji nyaeta botrok. Botrok teh hartina jorok. Hayu urang sami-sami nyieun kalimahna. Jorok naonnya kalimahna botrok. Budak botrok moal gaduh babaturan. Nah, ayeuna nomor kaduana kukumbah. Kukumbah hartina mencuci piring. Yuk urang sami-sami nyieun kalimahna tentang kukumbah. Fitri ngabantuan ibuna kukumbah piring. Nah, tos diserat contona ayeuna hidup diajar ngerjakeun nyalira nomor 3, 4 sareng 5. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan nu ku Ustazah disampaikeun aya manfaatna kangge ananda solih sareng solihah sadayana. Tong hilap, jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.